Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureun kamarang. Wah. Bobo. Ye, santai wae. Tuh, Neng, kemana sih ya? Potong serapit. Kurang adil ya. Dari kemana? Mangin, halal ya. Berapa sih hadir pakai peci teh? Anda pesarungan. Pokok ngoh aja. Mana oranan? Mengira gitu, iya nak. Ya, lu sembarang. Panas juga, ayo mungkin hijau aja beren. Bawa dinginnya atuh. Ayo makanya tambalin ya. Yang kaborong meren ayo hadir. Untuk kaborongnya. Ayo ngedengekun itu jauh lah pakai sampai keriyo. Si orang awan ngasuh nangke di ditu, kayak kasarean di ditu urang. Alapatan orok gue perlu diasuh atuh. Dia kasarean mah anu ngahudang kan. Unduh mang teh penting teh tas eta anu ngalembur. Dia mah yang diasuh besi sare urang ngerakeun pan batu buat buyar di ditu teh teh. Oh sia mah hadir teh batur ngadengkeun ceramah. Mengadon molor eta arek molor di imah we. Ya aing udah hadir da ngerakeun urut dunungan eta teh. Tuh aing balik wae murid salin ieu. Samping baso. Payunan pribadi palaariung di tempat sami sadayana ge hormaten pribados. Di payun wargi sadayana luar biasa teh nyaeta anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina raraga walimatus safarul ka urang sadayana tiasa angkat nurutan angkat ka Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaku mamangna andin ku anjeun dina waktos ayeuna sim kuring teh bade nataan hiji-hijina acara anu bade dipidangkeun dina waktos ayeuna. Illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah asyhadu an la ilaha memenuhi panggilan ridho nadat Allah. Mudah-mudahan sagarupi kalimah thayyibah nu nembe mugia tiasa diamalkeun ku kandin sareng tempat. Amin. Mata nu teu Islam teu meunang umroh. Nu aya ge kudu atoh ngilu ongkosan bae. Bae. Islam nu kadua balik. Gitu. Kumaha cinajan sok aya budak alit di papangku ngiring umroh kumaha eta meunang teu kengeng. Luhur sausa Prabu dihadap sausa Bapa. Wa inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqanan shadiqan wa qalban khashi'an wa qalban khashi'an lisanan dhakiran wa lisanan rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan. Allahumma ja'alna fi akhirati hasanati dalika wa atana sultani fi hadis sabila wa ja'alni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan salatan tuballighuna biha ijal baitikal haram wa ja'alna al-nabiyyi bi wa ta'ala fi al-uyub. Allahumma ghsilni bi ummatin wa ta'ala fi al-uyub. Allahumma salli
di biduluni wa tatinggali mama lama yasin lana wa jaratal qadina bigal karim alai afdalu salatu wa taslim bil abdi wal udbi wa salam hamda wa ni'matana wal mu'tara salilana. Emang komen tuh Pak, parak balik. Komen. Ngus bubaran, kaya ki pakus karapak pucungul. Tuan sare si komen yang hadir teh. Buat ngus kemarahan deui. Maro kokpennya, kopi. Kain kan kejaman. Terus kan, China tong lobating, ceutik ka. Tong lila-lila. Walaupun mang, Ya, aing neangan sia Allah. Aing kurlingan wae oge. sare di bangku kasarean. Eta teh non hadir teh, teh. Cungak cinguk jelema geus katinggalan kamarana mang ninggalkeun. Coba ini karak balik. Pukul nu udangkeun namun teh digusur-gusur tukang tenda mah. Betul kemarahan deui sia kulan teh mah husu aya tungkul wae teh Iya, teh hadir teh. Nundutan eta teh da ngalembur puting. Corona wae tinggal ke teh ke balik. Urang kuat erakeun pan. Husu meureun komen. Teh kamana jelema kiai eueuh diudangkeun ku tukang tenda. Geus sore magrib dingin teh. Balik ka dia ngogijag.